Nuka hiji lalajo film nurek diresensi Singdaria, alus nama film anyar anu dilalajoan. Nuka dua nyatetkeun guluyuran carita atawa alur atawa adeg-adegan penting anu matang pikatajian tina eta film. Kitu deui caritakeun hal-hal anu kurang dipikaresepeunana. Nuka tilu nyatetkeun pamanggi atawa sawangan hidup, nah eta film teh payu atawa gede mangpaatna pikeun dilalajoan ku balarea atawa henteu. Nuka opat tuliskeun judul resensi ku cara nuliskeun identitas film anu diresensina seperti judul, palaku utama, sutradara, produser, rumah produksi nu ngaluarkeun eta film,